Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kana kabuktosan sa'al Hajjaju ibnu Yusuf. Hajjaj bin Yusuf min kibari dhalamatil mutakabirina ti kegeden pirang-pirang jalma anu dolem sareng pirang-pirang jalma anu takabur. Asapa kina anu sok ngocorkeun lidimai kana pirang-pirang getih. Wa akhbaruhu sareng ari pirang-pirang khobarna itu Hajjaj asyani'atu eta anu goreng. Mazkuratun anu dicarioskeun fi kutubit tarikhi dina pirang-pirang kitab tarikh. Wa dzata yaumin sareng dina hiji poe ro'a ningali itu si Hajjaj hun pasaa kana hiji jenis bangbung tadibu anu hiber ieu hun pasa ila musallahu ka tempat salatna itu Hajjaj. Patorodaha tuluy ngalungkeun itu Hajjaj kana hun pasa. Paada tuluy balik deui itu hun pasa. Summa torodaha tuluy ngalungkeun deui itu si Hajjaj kana hun pasa. Paada tuluy balik deui itu hun pasa. Paakhodaha tuluy nyokot itu Hajjaj kana hun pasa biadihi kalawan leungeunna itu Hajjaj. Wa hadzapa tuluy miceun ieu Hajjaj biha kalawan yadain. Pakorosothu tuluy ngegel itu hun pasa ka Hajjaj. Korson kalawan ngegel. Warimat sareng bareuh. Naon yaduhu leungeunna itu Hajjaj minhu kusabab korson. Hatta halaka sehingga paeh itu si Hajjaj. Wa hakaza sareng nya kitu deui ahanahu ngahinakeun ka ieu Hajjaj sallallahu Gusti Allah. Faqatalahu tuluy ngabunuh ka itu Hajjaj. Faqatalahu tuluy ngabunuh atawa maehan Allah ka itu Hajjaj bi ahwani makhluqatihi kalawan panghinana pirang-pirang makhluk Allah. Kama qatala saperti yen ngabunuh Allah Namruda ka Namrud bin Kan'an bi ba'udatin kalawan rametuk dakholat anu asup ieu ba'udah bi anfihi dina irungna ieu Namrud. Fakanat kabuktosan Pakanat kabuktosan ieu ba'udah teh sabab halakihi eta jadi sabab ruksakna ieu Namrud. Wa kam tamarroda mang pirang-pirang nangtang ieu Namrud. Wa tajabbaro sareng naon tajabbaro teh maksa lah ieu si Namrud hatta idda'a sehingga ngaku ieu si Namrud teh al uluhiyata kana ngaku jadi pangeran. Wa aza sareng milara ieu si Namrud Sayyidina Ibrahim alaihi salam ka Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Wa aroda sareng ngamaksud ieu si Namrud ayah rikohu kana yen ngaduruk ieu si Namrud ka Sayyidina Ibrahim binari kalawan seuneu. Pasallamahu teras nyalametkeun ka ieu Sayyidina Ibrahim sallallahu Gusti Allah min hatina itu nar. Kama qala ta'ala saperti ngadawu Allah ta'ala kulana ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Kulana ngadauh kami ya naru hei seuneu kuni kudu bukti anjeun teh bardan eta tiis wasalaman sareng jadi kasalamatan ala Ibrahim ka Nabi Ibrahim. Wallahu a'lamu bissawab.